Sore-sore na aya nama Besti urang gegeroh deui katampian waana. Assalamualaikum Besti, patepang deui sareng video keseharian Abi. Biasa we Bestinya ieu pas sorena Abi teh erek gegeroh deui katampian waana. Besti aya nama asa geunah keneh pas sore geuningan boh gegeroh boh nyeusehan oge nya Besti katampian waana teh. Anu kahiji eueuh batur ari geus sore pisan mah kawas kieu 4:30-an. Tambah caina oge gede geuning Besti. Tuh di dieu ge nya gerohaneuna teh teu loba teuing. Ngahaja Bestinya ieu teh gerohaneun teh ku Abi teh saeutik-saeutik soalna teh lamun di loba-loba masok ripuh geuning Besti di gunuk-gunuk mah teu loba piring dening Besti ayeuna mah soalna Pak suami keur teu gareunaheun Abi teu gareunaheun jadi jarang tuang kitu ning. Jadi we piring kotor ge eueuh nya ieu ge 2 poe Besti sakieu teh ku Abi digunukeun teh. Ayeuna mah keur usum meureun Bestinya garering kitu di lemur Abi mah. Ieu ge nya Abi teh maksakeun gegeroh teh soalna teu boga stok video hiji-hiji acan geuning Besti. Jeung teu gareunah we ningali gerohaneun ti kamari teu digerohan kitu ning Besti. Sanajan kerek saeutik oge ieu teh gerohaneun teh tapi da sareukseuk ari nempona geus barulukan mah. Tu geuning Besti ayeuna mah geus beres nya ngosokanna mah ayeuna mah langsung we urang bersihkeun ieu si gerohaneunna teh. Tuh Besti caina oge nya wat ngagolontor kitu geuningan badag ari pas sore kieu mah tamah mah eueuh batur jadi henteu era geuningan videoan kieu teh. Jeung ari gegeroh nyeusehan nya pas sore kieu teh Besti jadi teu panas teu koleng ninganan teu lieur kana sirahna oge. Tuh ayeuna mah Besti geus beres we nya gegerohna ge teu karasa. Ayeuna mah hayu ki urang pulang.